hiji sami sareng dua lamun tos ngaji osok tuluy ngadua dua tambah dua sami sareng opat lamun tos ngadua osok menang berkat wajib molor sia bading ya ding ya pengalaman kak cingker sareun ya aslina aing ieu siap pira ge moal lah kamar ge terjadi asli aing aya nama kamari mah iya habis karolot teh nya habis ku anjing aing ya be alasan ku anjing ya heuh sia cekelan karung pan hese aing kelan karung aing teuing mah perhees ganggu aing. Jadi ibarat kata aing keur ngimpi keur ngeunah-ngeunah keplan ya sia ge meureun beuki panangka omas ngeunah pisan amis kamu dilebok di ibarat kata jangan lamun cik nur mah nangka teh ngeunah geus sarua jeung kadung sia beuki teh nangka cek aing geus karolot. Ngorora keneh ieu mah. Beungeut siang ora keneh pan itu kehet dulu geus pula alay geus ku bajing tuh deuleu molongo. Turun atuh. Sok aing nyanggap di dieu. Sok naon? Teu sia naek. Teu hayang teuing aing niatna ge nyekelan hungkul karung di handap. Lain nyekelan karung di handap kehet sia naek mawa karung. Aing kudu naiknya. Heuh sia naik, pan aing teu becus naik tiba teu keket. Moal lah. Aing can madang lah leuleus keneh. Anjing naik heulang ke ku aing pangbelikeun nasi padang. Indah ongkos segala. Lain ongko. Geus atuh sia naik we ulah ting mau karung ke ku aing disanggap. Sia kara kemudat salanek naon? Aing make kolor. Aing make lepis kan aing teh modal kelaka ge. Aing naik we meuni di udar calana sia. Banget atuh. Aing can asik cai acan di titah naik. Sia memolor wae tuh dah. Aduh, anjing. Nah, ka modal sia kunyuk. Ngalepasan jurig, Bang. Nah, sia modal wae ke jantan madang. Pan heueuh angin hungkul, Bang, di jerona. Sia. Lain sok atuh geuwat calungkeun ye. Heueuh kelatuy. Aduh Bang, aing ieu mah kudu turun heula Bang. Nyeri beuteung. Modal sia muruput goblok. Lewat. Anjing. Aduh. Tuna lebay pisan atuh. Ngecap kunyuk. Yo, teh nyeri aing kunyuk teh seukeut. Aduh. Nakunaon Bang? Aduh, sia kunyuk. Siap Bang, padui ngalungkeun atuh pan ancen siap. Aduh, kunyuk teh. Aduh, aing ni eungapeuna dada. Aduh, nangkana teu kunaon Bang? Beungeut sia kitu kehet kelak nanyakeun nangka ieu dada aing eungap ya aduh. Aduh. Ampura Bang. Sok sing bener gerak lah. Kehet sia kitu, cicing heula cicing aing can siap ya aduh. Nying goblok teh eungap dada aing. Oding, ya tisok pagi-pagi iya ya. Sok Bang kala ya. Ngareng hapeu lah Bang. Nah capek sih ya. Geus ya. Pira ge naik sakitu sia. Aduh, pira. Nah pan heueuh. Pira. Sok kuat di dia ya, siana. Tadiuk di dia ya. Bang bagi hasil. Aing udah henteu kitu wae da aing karunya ka sia. Ya, jadi kudu adil. Tah. Hiji ieu jeung aing. Rek dibagi rata Bang. Ya heueuh da karunya sia ge bisa yang ini nu kolot sia. Tah, jeung sia. Ya jeung aing 2. Sarua. Tah, ieu jeung sia ieu mah asak tah tereh. Tah.
Ieu jeung aing 3. Ieu jeung sia sarua 3. Ieu 4 jeung aing tah. Tah, sia 4 sarua ku aing ge. 5 jeung aing. Tah. Sia tah 5. Tah. 6 jeung aing. Tah, dibere ku aing nu gede teh sarua sia ge. 6. 7 jeung aing. Sia ge 7 tah. Tah, ieu 8 jeung aing leutik aing mah. Sia ku aing dibere nu gede tah. Kop. Jadi geus sarua. Adilnya. Adil kumaha adil? Teu kira-kira anjing ka aing. Mere nu pentilna keneh jeung nu geus korowok ku beak ku bajing. Bergeus baruru kabeh. Heuh paname teh asak sia mah eta mah. Dah. Harayang teuing aing. Ajen teh aing moal mawa lah. Sia masak emosian kan. Uling. Ieu ku aing ditukarkeun deui ya. Kehet berasa kitu sia di heureuyan meuni. Iya ku aing tukeran cek aing teh. Najes lah. Akang ngamuk si kunyuk. Adil. Aing manehna nu aralus bari garde. Aing kanu aing bagian pepentilna jeung nu baruruk. Sugan edan. Remja dah unggul. Aduh, ieu motor teh euy. Asara dalam kebluk ini kudu mandi kembang heula meureun. Make usaha teh kurang ngajurung euy. Keluar guru bulak balik wae kos nu bawa bensin si Babel. Ayo sak kunyuk. Keluarga guru wae si Babel kos nu bawa bensin. Lah aya naon si goblok eta bulak balik wae nya. Puyuk. Si Kehen bulak balik pakai sandingan naon? Aku naon sia cung bulak balik wae. Keur ngajaran motor, Bang. Ajaran motor kumaha Ken? Sia bulak balik luar gaur naon maksud? Pan ieu keur di bengkel, Bang. Karek tes turun mesin. Oh, da sing tes turun mesin ge kata kudu digaur-gaur kitu. Hareupeun aing sia teh. Pan ngajaran Bang bisi ceket. Ari ayeuna kunaon eta deui? Ceket. Dina kalaka seurik. Mending kene duruk motor kitu karo kesokeun. Buruk-buruk. Kalaka ecean geuninganan. Udah rujit neuleuna aing keur maca narik-narik teh tadi sia guar gaur wae. Geus ulah loba cungur ayeuna pang nyetepkeun aing ke bengkel lah. Ka bengkel mana? Ka bengkel Waian. Sudi teuing dorong we ku sia ka ditu. Rumah aing can narik. Aing ge dibayar iya tuh. Moal lah. Awas lamun aya pangabutuh ka aing. Emang sia ek mayar sabaraha ka aing? Wah, sudi teuing aing lah. Aduh sia sakitu we meuni. Undungan kan. Sok aing setep ek mayar mah. Najis lah. Sudi aing kajenting neangan deui ka batur lah. Bari nage najis aing nyetep nage. Rujit sia kunyuk. Segala dik kadon ku aing adon digaur-gaur tuh dah. Ina kudu meuli seher deui apes. Bang, Naon sia? Kunaon sia leumpang? Na teu hade motor sia? motorna di bengkel. Iya. Bang anter aing ka kauli. Naon? Meuli seher. Oh hayu atuh. Ngojek mah ka aing ngalarisan ya? Hayu atuh. Ayo bang. Ngan ieu teh. Duitna pas-pasan jang meuli seher bang. Ngojek mah nganjuk heula nya. Nganjuk. Heeh. Aduh, aing ribeuteung oding. Ribeuteun kunaon bang? Anjing da kunaon sakitu. Aing ngising. Aing
mana di? Tak kuat segera yang tinggal. Goblok. Ngadengek di anjok mau. Pura-pura nyeri beteng yang modal si cungur. Aing ngentahan terkesaha itu. Haram jadah itu. Sa si Saroding indit nanya. Saya dah bisa naik main nganjuk wae. Nah, aing can narik. Padahal mau aing teh nyeri beuteung teh naon. Si cungur nyebutkeun nyeri beteng geus ngajedog we di dinya. Ya bang, guys. Jih, hari suan aing sia teh geus indit. Pan aing nungguan di dia, Bang. Buat aing geus. Mana itu nih? Ka kawali. Cungur, ku aing lebok tinggalkeun ku aing di toko. Musingkeun pisan. Aing nyaho can ngalarisan nganjuk leuy. Sarua ding. Balikna ku teh. Wayahna ulah bapernya, da ieu mah ukur hiburan.